Nu ngalaman ngarantau pasti apalah kumaha rasana mun rek mudik, meskipun mudik narek sebentar oge nya tetep seneng pisan tuh. Abi di dia tapi barang damel heula guys. Biasanya mak mama nyangu heula atuh aya seseuheun heula, aya digerohan heula atuh tuhnya. Terlepas tina eta mak mama pasti weda di dieu teh abi mudikna bade engke siang. Soalna budak abi di dieu sakola heula nya. Abi mudikna aya peryogi ye. Kaleresan abi mudikna cakep lah tuh di dieu abi bade moekeun heula nya ya di kebon moena. Seger pisan tingali udarana nya. Tuh ayeuna hayu urang beberes kanggo bakaleun mudik. Tuh beres ayeuna mah tinggal ngalanjutkeun deui nu sanesna.